Budak detik bisa ngapung, bapakku ngapung ngabegeting, ngalayangkan kalayangan neanganmu amis-amis sarupaning bubuahan naon bae nu kapanggih. Ari perang ngagarantung henteu dina tangkal kai disada koreakan cing hempek hidup pikir nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih. Budak letik anu bisa ngapung, bapakku ngapung ngapeting, nguriling ka kalayangan neangan nu amis-amis. Berang ngagarantung entep dina tangkal kai disada koreakan cing empek ku hidup pikir. Harta pada nareangan, harti pada nyararungsi, sabab tuan anakuna, harti bisa lere bukti, harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud. Ledunan sakahayang tapi harta gampang leungit, munggu harti manfaat dunia akhirat. Harta pada nareangan, harti pada
narambahan harta harti sarwa guna pada bisa merek bukti bisa hasil sapanejang sok nyumponan cita-cita harta harti sok manfaat dapon diraksa taliti. Lambang RI jero ngandung harti lamun bener diamalkeunana persatuan tangguh tembong teu cukup disebut atawana apal bibir bineka tunggal ika maksud lagumu kabeh seler bangsa beda-beda tetapi asal sagetih beda tapi saasa bangsa hiji bangsa 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 Indonesia hiji bangsa hiji nusa nusa tunggal Nusantara seler suku bangsa di wewengkon mana sakasuka sakaduka wujud bangsa Indonesia. Hiji bangsa 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 Indonesia hiji bangsa hiji nusa nusa tunggal Nusantara seler suku bangsa
musafir bari sila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu eukeur walang siar neangan sandang pangan anu lolong gebut labuh nu kadupak katindihan dua nana pada nyeri anu kadupak nyarekan nu kadupak pati bengong sasadu menta hampura lantaran teu awas akhirna pada sasadu pedah pada keterang akhirna jadi ngahiji sosobatan dalit pisan kilumpuh terus diakon ku kilolong anu bedas tetapi teu awas ku pitulung nakilumpuh bisa ngider kamamana mulung teu bisa Ayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi engke teu naik batur seuri urang sumegrugna langsang
Bapak guru digawe sing gancang omat ulah rek talangke piwurukna regepkeun ku sarerea kitu deui ka ibu gurunya kitu teu aya bedana tegasna sarua bae sabab eta anu ngawulang ka urang hayu batur urang diajar sing sudut ulah lawaran bisi engke teu naik batur seuri urang sumegu nalangsa jalma anu hirupna teu daek campur kanyahona urang dabongan pisahkeun maneh mun cilaka moal aya barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon nggon-nggon nuntut ilmu mangka getol mangka digin pibekeleun sarerea modal bakti kana negara negara jeung lemah cai perlu pangjari pangrojong pamumule panyarungsum malar tetep jaya sapi negara tetep merdeka sampurna mukti wibawa masing rajin sosok bibekeleun hirup tandang modal bakti kana negara lemah cai anu urang perlu dijaga dibela Indonesia
sampurna panggaksa berang malar negeri jaya sakti binareng badaraja keunggulan lemah cai wajib dijaga di rumah. Itu kusir bangun ambek-ambek teuing turun tina delman budak dipecutan tarik teu aya pisan ras-rasan Dengaraskeun bongkena ka sato lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula. coba lamun aya nu ngeunggil ka kusir pasti nyeri karasana sato oge tentu leupeuk pada boga rasa. Abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang penting dirangket aya ras-rasan. Abong kena abdi sato dengaraskeun kanu capek sadipinten pae poso mogok sote awak Coba kusir mun diteuteuh pasti nyeri karasana satuan oge tentu empeuh pada boga rasa. Coba teguh masih telak teuing eta gambar sugan nyaho ujang nyai satonaon rejeng di mana ayana Nuka dua aneh aya ceuli guguna
Gunana beda jeung ceuli nu galib ceuli naon tuduhkeun lebah gambarna nu katilu geura sidik-sidik digelungan ngarumbay lamun dicai musuh lauk di balong jeung di walungan coba teguh masing teling eta gambar sidik-sidik sato naon itu wanda rujung di mana ayana nu kadua aya celing ceuli naon sing teliti ceuli beda di biasa tuduhkeun dina gambarna nu katilu sing taliti dibeberes di gelungan sok ngarumbay mun dicai di balong jeung di sukan rarecet tincalekoh makanan manggunu asap berepet pecak ayam bekok nu misah sorangan garetek kulit manggu pirang-pirang dihakanan disegep dipijenan sapapai karasana moleleng katenjoan ku indungna dicontoan dipesek nu dihakan isina anu barodas ambis teh geus kitu mah anakna ngarasa bunga nyerenge teguh naon usukuna tilu panon opat tegalib lempang rumah dieung laun estuning kumata watir dongkok bari buntut nangacung kaluhur buluna jarentik rintit mata namang puluh-puluh rasa hasem semua amis rajeng narantung di kebon aya sumur di awang ngacung kaluhur caina rangkur amis besi daging bodas alus nyokotna estu babari boh dicokel
pupuh dikerop sukuna batu pistilu panona upat harera lempang semua lesu ngalempah tepisa gancang buntutna ngacung kawangit buluna carentik-rintit matana mangkuluh tang minas anu rek nebu sumurna di awang-awang caina amis tur herang dagingna bodas ngenyas masekna kudu dikupas riap anu lalumpatan lumpat bari tatanggahan riap anu lalumpatan lumpat bari tatanggahan ting alas ruk susurakan rek ngaruju lang layangan aya anu bawa gantar sawarehnya regang aya anu bawa gantar sawarehnya regang rereana nu sabantar rikat pada hayang benang lamun benang ku saurang ku baturna ditarajang lamun benang ku saurang ku baturna ditarajang nu ngarebut pirang-pirang rajeta pada ngajewang riap anu lalumpatan bari natara tanggahan tatanggahan ting alas susurakan rek ngarucu lang layangan aya anu mawa kantor sawarehnya regang rereana nusa pantar rikat pada hayang menang lamun benang ku saurang ku baturna ditarajang nu ngarebut pirang-pirang rajeta pada ngajewang silih jewang
dunya ku keresaning anu agung ku keresaning anu agung geus pinasti panggih geus pinasti panggih jeung rupa perkara senang paselang jeung bingung saupama hayang senang gawe urang masing suhud gawe urang masing suhud insyaallah hasil insyaallah hasil asal muntang ka pangeran ngadua sing hasil maksud hayang senang kudu usaha berjuang dina waktu lampah jujur tong dibarung utak kabur panggih jeung kasusah kana kadar kudu pasrah ulah petotnya ikhtiar dibaru hatemu jamlar. Waktu baru dakar nijah arulin semu barungan gerhujan gede pohara barudak breng lalumpatan ngiyuhan di balai desa ngadago raatna hujan Abmir ngomong ka baturna gertama kasalungguan ngayakeun tatarucingan baturna pada mupakat
lamir kepetoti heula tarucing dimimitian aya barang weweg panjang tetapi pondok ngarana di mana ya ayana sarta keur naunggunana di antara batur urang di antara batur urang cik sugan aya nu terang cik sugan aya nu terang ngajung kiring awak berat waruga wewetur kuat tapi aneh daya uam sanajan mindeng diam wanda sabar sarta pasrah wanda sabar sarta pasrah sok mindeng tembong di sawah sok mindeng tembong di sawah. Itu beritintu manirendai anak nasapuluh arilikan gambar nak masing taliti anakna kabeh ngariung sargep hormat kakolot mitutur anaking kudu waspada hirup lamun manggih hakaneuna gantung seungit omat ulah reka tipu sebab geus rea contoh
suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka kesrek reh kasepuh parantos ngusir takabur sarengdir tega nundung sepuh pedah sepuh hina sareng miskin sangsara kokoro kusim abdi dihina ditoker moal boa manahna ngageri lir digeri hilis manahna molipun aduh Gusti nu kuasa jisim abdi ageng dosa pangna abdi gering mantu reh kasepuh wantun undung bedah sepuh daya harkan kokoro sareng masakan kusim abdi tedi aku ditoker sarta disatru Bapa doblang pada terang kumis baplang nurban bibir nu jeding pipi kemong irung mancung panon buringas herang goreng omong gawang geweng harung gampung pantrang mayar kana hutang licik sarta sok curaling itu bapa doblang notorogan boro bae kumis baplang puas nyorang meregadung peteng bebeng liar lanjung humaragung mata oge hirup kurang entong bedang bedegong curaling bisik kawas bapa doblang wawalesna disuk-suk jeung suwing itu bapa doblang notorogan boro bae kumis baplang puas nyorang meregadung beteng bebeng liar lanjung humaragung mata oge hirup kurang entong bedang bedegong curaling bisi kawas bapa doblang wawalesna disuk-sruk jeung suwi
menjajah pada Maruda lantaran dikiritik ku ahli nagara yen eta lempah jahat tetapi kalah mudik ambek-ambekan dasar buta kepasrah kesadra terus meres ngahina ngarina imam mana menjajah pada Maruda lantaran dikiritik ku ahli nagara yen eta lampah jahat tetapi kalah mudik ambek-ambekan dasarmu buta tuli beki bengis adatna teu sudah-sudah dasarmu kasar budi magawekeun jalma henteu jeung kira-kira anu teu nuruti bumi nandang siksaan kejem teu aya tanding nu kalabur estu teu aya kendata tina banget kanyeri ngan estu hanjaka karunya nu katewa rea nu namahapati mugia pangeran ngarapeskeun si Dolim